wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ala alihi wa ashabihi sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usri yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli syaqamin shifaa'a wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ibu-ibu, bapak-bapak teristimewa, sami-sami hadir. Pertama, marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang Maha Ghafur, puja yang sempurna. Senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang Maha Mulia. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Yuna wa Maulana Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, yang mudah-mudahan termasuk kita semuanya diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, Bu, Pak, terlebih dahulu saya kasih penawaran. Kira-kira kita pengajiannya pakai bahasa Indonesia atau napi ngangge bahasa Sunda? Urang campur-campur weh antawi Sunda jeung Indonesia. Siap? Campur bahasa Arab siap? Campur bahasa Inggris? Punten pangersa, jalaran ibu-ibu neme pangaosana hoyong ku bahasa Inggris. Janten ku abdi dina wengi ayeuna insyaallah pangaosana bagede ngangge bahasa Inggris ya panginten. Okay, ladies and gentlemen, listen here. Before going on my speech, let's thank to Allah subhanahu wa ta'ala who has given us mercy and blessing us to come together in this place. Salawat and salam we send to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah, brought us from the darkness to the lightness, from to the bad character to the good character. Ngerti deh ce? Terbalik tadi nyebut siap. Harapan dan doa kita panjatkan kepada Allah. Terlebih dahulu kita memohon, kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan ku Allah, dipaparinan ku Allah sehat walafiat, sehat lahir kalih batina, amin. Tangtos urang sadayana nu ngariung nu halaladir dina danget ayeuna teh da abdi yakin sigana urang teh teu barungah kabeh. Leres aja aya nu sok sing bekas ngajawabna tong ditarahan bisi setruk. Aya nu aya nu bingung atau make bingah. Abdi bade naros ka orang jalan cagak di dieu sadayana kinten-kintenna aya nu susah, aya nu bingung, da katinggal kiceupna ge bingung wungkul. Tapi mudah-mudahan wasilah urang ngariung dia patempatan sagala kabingung kasusah kasedih kaperih pakeuh jeung sajabana digentosan ku Allah janten kabagjaan kangge urang sadayana. Malah mandar upami maut menjemput ajal tumiba ka urang sadayana iraha wae di mana wae muga-muga maut urang aya dina kaayaan husnul khotimah. Ibu, bapak, hadirin sadayana, sateacan abdi cumarios, siapkeun emutana masing-masing, siapkeun manahna masing-masing, siapkeun cepilna masing-masing, supados aya canakeun sakedik ilmu ka bumi urang masing. Urang ngaos salawat heula sasarengan sadayana siap. Tadi tos dibaca salawat Bu, atos teu bosen lamun dibaca deui.
Ari di jalan cagak di palih dieu aya jelema beunghar, aya nu beunghar duitna loba, matak disebut beunghar ge loba du, aya nu beunghar cing kira-kira bosen teu ku duit. Henteu hayang deui geus beunghar ge. Leres teu Bu? Tadi tos dibaos aos shalawat teu bosen lamun dibaca deui, dan nu beunghar ge teu bosen kudu urang ge ulah bosen ku ganjaran ngaos shalawat supaya loba doa itu cek duit lobakeun salawat supaya loba doa duit wae cek mah da ya sok doa lain duit pan matak jauh-jauh abdi teh Tanjung Siang ka jalan cagak teh melaan dulur cek mah kana duit wae pan dulur abdi jeung usada PPC kapungkur depan saka dia dulur duit lamun aya lurah bupati gubernur presiden menang tah eta mah tandana loba dukungan eta mah duit we sakece lamun urang geus loba hempek rek dukungan duit hempek lah lamun urang geus loba pasti gede hikmah lain itu tak kieu ari ngaji penting-penting teh pabeuli cing hitu teh ge Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok beh sara rehat sadayana urang ngaos shalawat sipa sasarengan. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa abdali wa nuril ari wa diyaiha wa ala wa sahbihi semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril sari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi di berkah bersolawat musibah terangkat corona pun jadi minggat badan kita jadi sehat perbanyaklah bersalawat pada Nabi Muhammad semoga Allah menyehatkan lahir batin jadi kuat agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil ubi wa dawaiha wa afi bil abdani wa nuril sari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik.